sama likoriin kerjama anu diajar ngaji kerjama anu diajar ngaji watluban yang kudu neangan saya anjeun bakin kana sasasana minat tibjani tina kitab tibjan wanu yang kudu neja anjeun mukmilan bari anu nyampurnakeun lamun mukmalan bari anu sampurnakeun lamun nyampurnakeun kudukeun gitu dijajahkeun mukmalan disampurnakeun cara ngamalkeunana teh hartina anu tadi geus dicaritakeun teh nyaeta eta teh sebagian adab-adaban jelema anu tukang maca Quran jelema anu katalar Quran tegasna ka jelema anu ngarti gitu ka jelema anu nyaho ka jelema anu boga ilmu hayang eta cenah hayang nyaho leuwih luas leuwih jelas teangan kitabna ngaranna kitab tibyan kadinya lengkap nerangkeun adab-adaban jelema anu tukang maca Quran jelema anu hafal Quran jelema anu ngarti jelema anu boga ilmu adab-adab tadinya nyata eta teh karangan nyata Imam Muhyiddin Imam Nawawi rahimahullahu taala kitabna ngaranna kitab tibyan ngaranna teh masa luar biasa nyata di antara nerangkeun adab-adaban jeung kaistimewaan maca Quran jadi maca Quran itu adalah tina sebagian abdol ibadah pang agung taqarrub pang agung kata-kata kaulah tuhnya pabeulih teh mun urang teu ngarti mah shalawat abdol ibadah tadi ngaji abdol ibadah ieu maca Quran abdol ibadah de para sawe abdol gitu tembelan aya teman-teman kudu dikaji fikih oge jadi hartina kabeh oge nu sapira kabeh oge nu remeh kabeh oge anu murah hargana maca salawat maca Quran erek aya nu teman ngaji kabehan ge abdul ibadah bahasana teh gitu bahasana teh abdul ibadah jika aya ilmu we geuning jadi cerita nyaritakeun parilah ilmu pauqanu ana sayru ningali dina tasawuf ieu pauqanu ana sayru ieu teh pangluhurna ngaluhuran bisa antara ilmu ningali dina jurumiyah pauqanu ana sayru ieu panurang teh kabeh mereka nusira gitu kabeh ayeuna temen dina ilmu nah dina pangabalannya ieu ayeuna mun teh bagi-bagi jadi bagi-bagi carana teh tah kekan aya paribahasa rasa tak pernah bohong eta mah rasa lain deui jadi lain ayeuna dipaksa dirasakeun tah lamun geus karasa mah geus paling oge beunahon ya itu sambilan gitu keuyeuh tapi dah boga rasa geus boga rasa mah lain aya tina sakian aya namun teh ibadah sekian amalan teh anu aya anu ahli Quran lain hartina tara salat sunah lain hartina tara maca salawat lain hartina istighfar ngan diperbanyak ngan dipujian ditonjolkeun ana eta kitu sabab eta anu karasanya tuh udah aja nemuan tukang maca salawat teh tukangna ya asrina lain tukang ngomong gitu jadi memang karasana dirinya gitu lain artinya aya nemuan tukang maca salawat kana Quran
kamu jangan remehkan aya nu menyampaikan Quran mah tuluy lain tarang ngaji itu kan aya nu maca salawat kabeh ngan aya rasa dirinya. Nah, kesal aya paribasa rasa terperong ya tong sepusil karena amalan batur amal maneh rasakeun aya rasa eueuh gitu ieu mah amal urang teu karasa ukur bejana wungkul cek fadilah cek kitab kari-kari dipake cuan-cuan atau dipake usil karena urusan amal batur kabehanana nu ahli istighfar lain antara mata semua memang diperbanyak nah eta kamu aya nu tarang ngaji nu aya nu tukang ngaji tulis sebutkeun tara lain aya nu tara maca salawat pandang ngaji maca salawat tulis geus ngaji aya nu maca salawat ngan nu nonjolna eta memang rasa aya dirinya kabehanana ibadah abdol ibadah itu masuk kabehanana sing paham dadai kada satrimanya bahasa yang kita tuan disebut apa dia ge aya namun tepan buludak oge anak itina kita dimulai dia min abdomil kumaha begitu teh kumaha Quran diasal min abdomil kumaha lieur serangan sia teu ngaji mah gitu bisa-bisa aya namun tadi cekok aya namun teh kabeh papai bagi-bagi ya dalil Quran ya namun nama sholawat ya namun istighfar tahlil gitu ya namun teman kata ya namun teman tina sakian warna dikir teh aya nu karasa hiji wae ieu-ieuna teh eta we aya namun teh gitu selang gitu ai kudu aya namun tama dijelaskeun mah dijantrekeun teh kembali dia serangan. Namun ieu kenerangkeun ieu nya kenerangkeun ieu. Jadi lamun nerangkeun ieu teh ulah dianggap paremehkeun itu. Mun kenerangkeun ieu teh ulah dianggap nyaeta ngojokeun itu. Ieu kenerangkeun ieu manya ieu namun teu kenerangkeun ieu gila kalau saja kumaha nyambung atuh. Kenerangkeun ayeuna pada Al-Qur'an teh gila kana naon? Nyambung atuh dicau-cau ke hiji-hiji. Ya mah ternyata secerahkeun keistimewaan ganjaran anu kang tidak agungna tina maca Quran. Dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur syakur. Dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhan Kangjeng Nabi afdhalul ibadati ummati tilawatul Quran pang abdolna pang unggul-unggulna ibadah umat kami nyaeta maca Quran saur Kangjeng Nabi itu ge saur Kangjeng Nabi itu oge saur Kangjeng kabeh saur Kangjeng Nabi gitu saur Kangjeng Nabi ketika kabehana sareng Kangjeng Nabi itu benar iya benar gitu namanya nu salah anak muda Kangjeng Nabi nu salah mah gitu nu teu make aya namun teh Nabi aya ke Kangjeng Nabi lagi bener kabeh minimal ganjaran maca Quran dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jelema anu maca saharap raridu baca teh nya eta mah jelema anu maca saharap tina Quran kitabullah maka dicatat keur manehanana sebagai amal soleh satu kebaikan satu bacaan Quran satu kebaikan anu mana satu eta teh adalah perharap 10 gitu satu teh perharap 10 lamun sakali maca Quran sabaraha huruf jadi lain ayeuna mun tamasal la aqulu alif lam mim harfun wahidun lain harfin alif lam mim sahara alif lam mim bal alifun harfun alif sahara wa lam harfun lam sahara wa mim harfun mim sahara jadi alif lam mim teh tilu haraf berarti tilu kahadean dilipat kana 10 jadi 30 kahadean ganjaran maca Quran anu loba dikir
anu getol dikir teu kaburu barang penta tong sieun karena urang kasibukeun ku dikir teu kaburu barang penta ka pangeran teu kaburu barang penta meuning urang heula jelema heula meresep ka jelema anu loba barang penta resep ka jelema anu alus gawe. Eta ge pernah caritakeun. Jadi ieu mah durungan mah lamun ningali ieu pagawe karyawan alus gawe bakal ngaganyih bakal merek bonus teh leuwih tinu nyaeta sabaraha buruna sabaraha pasan jeung aya namun teh durungan iraha teh bari taekeun gaji dupe eta aya namun teh gajina per hariana sabaraha anu kitu mah cenah loba hitungan kieu jelema gawe cangkah gawe campuh ari nego geus naon diheulakeun ari kitu tumpul gawe alus teu urang leret enak kana tasi dunungan teh nya keneh nu teu pati barang penta nu teu pati ayeuna mempermasalahkeun ayeuna tentang guru si dunungan teh tah pangeran teh kitu mun urang ayeuna mun teh ayo we dikir aduh pangeran teu kudu ayeuna loba aduh ayo loba dikir mah dek kudu sing alus dikirna sing alus maca Quran, sing alus maca salawatna, dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuhan Gusti Allah. Didawuhkeun ku Kangjeng Nabi gitu. Berarti eta teh hadis Gusti ngaranna. Man sagalahu dzikri, jelema anu katumpulkeun ku dzikir ka kami, wa tilawati kitab jeung katumpul aya we, aya teu kabulna doa. Hayo we maca Quran an masalati cul we eta kabengbakeun ku dikir kabengbakeun ku maca Quran an masalati tapi kada kaburu barang penta aqaitu abdulama biasa ilin hadra jeung tadi maka kami deuk mere nu leuwih hebat tibatan ka jelema anu loba barang penta dikirna Allah. Ya hayo Allahumma ai dikirna Oke dawahan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kudu darek maca Quran engke Quran teh di poe kiamat bakal nyapaakan lamun ayeuna mun teu maca Quran deuk menang sama di mana ayeuna jeung Quran teu wau dek menang ngarep-ngarep sapa ayeuna dina cukang siratal mustaqim jadi cahaya engke dina waktu ditimah mah ngilu kabeh di masa ngilu eta baca Quran teh mantap sih garantol maca Quran sebab Quran ke di kiamat di seluruh tempat akhirat engke bakal nabelaan eta Quran teh para cahaya namun Quran Kang bingung ya tanya lamun orang ayeuna mun teu masakin sok nyamutkeun lamun keur nalkin ngarego ya mayit di mana-mana ke malaikat mungkar nakir nanyakeun ka anjeun nya wa ma imamuka saha imam anjeun lamun kun macahkeun teh mata teh macam 15 ngomong ai urang mah daet jelema mata Quran deui boro-boro ngajawab kitu cenah era aing munalkina oge aya mun teh jelema teh geus eta berebetkeun kitu. Berebetkeun kitu mah heuda nyentuh ka urang ge jelema tara maca Quran, tara kali maca Quran di dunyana tuluy ketika urang takir kayaknya yeun mayit urang bisi malaikat mungkar nakir nanyakeun ka anjeun saha imam jawab ku anjeun Quran imami wal Quranu imami. Nah, jangan macam-macam Quran, cuma bukan akhir moal iman saya. Jadi perlu kayaknya guru baru kahasa. Kajian ayat namun temu ya dua ayat. Kajian ukur tilu ayat baik. Asal ayat namun kahanta we. Kan ayat paribasa sedikit demi sedikit tambah lama menjadi bukitnya. Ayat namun tem dia we ayat namun tasang wasakali ukur sarupu. Ari aya namun teu geuleuh makanya ieu aya namun tamagus jud sabara geus jud 18 eta teh saminggu sakali bari saruku
lamun unggal poe mah ya leuwih tina saruku sama ieu teh Quran teh sing aya nu tareukeun nyabak-nyabak atuh Quran teh gitu nyabak-nyabak Quran teh dawuhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ieu ganjaran maca Quran anu mana hiji sakali maca Quran ka Allah nyata dibalas hiji kasih kahadean eta nu hiji dilipatkeun 10 berarti hiji harap 10 kahadean ti Allah eta teh minimal teh anu panggoreng-gorengna maca Quran kumaha anu panggoreng-gorengna maca Quran teh teu boga wudu lain dicapak dibaca maca Qur'ana teu boga wudu lain dina salat oge nyaeta teu boga wudu maca Qur'ana tah nu hiji sakunteu eta ari dina salat nyaeta bari boga wudu teh salatna bari nantu maca Quran dina jero salatna bari nangtu lain 10 eta mah 100 man qara al-Quran wa huwa qaimun fi shalat jelema anu maca Quran bari nangtung dina salat kana lahu bi kulli harfin mi'atasanatin kana lahu bikuli harmi atuk sanatir maka tetap berkamanehana perharapna 100 kahadean lamun jelema maca Qur'ana bari salat ngan salat bari liuk maca Qur'ana dina jero salat ngan salat bari liuk maka perharapna ganjaran maca Quran 50 kahadean jelema maca Quran tapi lain dina jero salat di luar salat tapi boga wudu maka perharap 25 kahadean eta boga wudu tapi sanes dina salat jelema maca Quran tapi teu boga wudu karena lahu bi kulli harfin asaru hasanatin ayatan 10 jadi anu salat mah dina salat babari ayat maca Quran yang gede ganjaranna bawa salat naon asa hayang gitu salat mutlak teh asa hayang teh gitu asal ulah dina waktu anu aran 5 teh dan aya mah salat aya namun sama hayang loba duit teh gitu salat sunat hayang loba duit gitu bebas hajat-hajat teh eta gitu hayang loba duit gitu naon hajat-hajat teh gitu salat hajat naon aya hajat teh tuh salih hayang kawian bertahan Allahu Akbar gitu salih hayang kawin Allahu Akbar acara enak Quran gitu salih hayang bisa ngaji hayang buka ilmu Allahu Akbar gitu salih hayang buka pekasaban Allahu Akbar baca enak Quran sampus mun teh mah kawinna hese wae kita anggar wae aya namun terkawin besar keur pada menang ganjaran maca Quran 100 dapur eta mah lamun aya nu iPad aya namun tamah Allahu Akbar salat hayang loba duit mah teu loba bae da menang ganjaran 10 100 kahadean itu aya namun Quran wah mah pirang-pirangnya eta keunggulan fadilah eta maca Quran lega eta aya namun dicaritakeun dina kitab Tibyan eta mah di antarana pan ieu mah ngaranna di pasaran ngaranna ge kilap panjang teuing sakitu nu penting mah eta aya kadaek heula aya kahayang heula aya kabinta heula da musim aya dicok ku fadilah oge da
ayo geus rumah ada mah kapital rumah gitu mesin contoh biasa gitu kayak cukup tinggal prak ayat kata malah Al-Qur'an terutama di bulan Ramadan kieu momen lah di bulan Ramadan mah kudu bener-bener ayatnya tadi khususkeun ayat dikhususkeun nyata di samping mata Quran harian teh ye demi ngahormat ngagungkeun bulan Ramadan gitu. Summa duha sholat mangka saterusna sholat sijal al-duha kana sholat sunat duha wala tada jeung ulah ninggalkeun anjeun al-fikar kana pirang-pirang tafakur kana pirang-pirang mikir tafakur bihujubi maut kana datangna maut wa ta'asuri jeung datangna kasedih wal bila jeung datangna waktu buruk ke jasad amalun ari amal ibadah bila zikril maniyati kalawan teu make inget kana maut etala asal moal aya pengaruh moal aya apakna eta anu bukti wa bil zikriha jeung ari amal anu make dikir inget karena maniyah karena mau hakon kalawan sabenerna bari inget karena kematian eta kador bin saperti neungeul muawilan bari make martil muawilan bari make pirang-pirang martil teh kampak badal gitu. Nah, geus gitu. Kan ieu teh dina raraga rek ngabagi-bagi waktu teh caritana tadi geus beres salat ayeuna mun tamah salat Isra teh geus beres salat Isra tapi ayeuna mun teu siap maca Quran rek maca shalawat rek ayeuna zikir gitu rek zikir ieu macu ayeuna mun teu eta teh tina waktu ayeuna mun teu eta teh nyata karena waktu duha berarti versi ieu mah misah-misah versi ieu mah lamun tadi salat Isra salat duha gitu versi ieu mah tah aya ulama teh nyata eta mah nyata paranti urang teh gitu kan aya urang mah di mana-mana geus prak gawe teh nya boro-boro di titah salat di titah dahar oge sih geus teh komo ayeuna eureun salat bet eureun dahar oge di mana-mana geus prak teh naon hese ka eureun make cara lain tadi walaupun eta teu di bawah kautamaan ieu gitu jadi ayeuna mun tema salat Isra tadi teh sakalian jeung sejak salat sunat duha jadi salat Isra adalah salat duha adalah salat Isra versi tadi jadi ayeuna mun tema salat Isra kalaksanakeun pasunatan salat Isra salat ayeuna mun tema duha kalaksanakeun di dinya teh karena waktuna waktu Isra. Jadi waktu Isra teh dina waktu duha. Matak ayeuna bisa kaditu kadieu ge karena waktu Isra teh nyata dina waktu duha. Lamun versi ieu geus ayeuna salat Isra teh sok ayeuna mun teu make zikir itu make zikir ieu anu urang mah lain lah da ayeuna rasul kitu nya. Setengah tujuh saya kudu geus kaluar ayeuna mun hijikeun mun teu memungkinkan komo mun digawe kotor-kotor mah kudu cucau lah geus nu tadi teh salat duha ongkoh salat Isra ongkoh niatna lamun keun ieu engke geus dikir eta teh sok salat duha nyaeta salat duhana summa ba'da salat Isra wa qiraatul Quran sanggeus ayeuna salat Isra tulis selang maca Quran salat duha minimal 2 rakaat erek ayeuna dileuwihan 4 rakaat deuk aya leuwih deui segenap deuk aya leuwih deui 8 maksimal 8 rakaat nu pan afdol nah
nupang abdolna nyaeta nurutkeun ayeuna mun tama kaul anu muhtamad salat duha teh 8 rakaat mulai waktuna ti mimiti naek panon poe satumbak teh nyaeta mun ayeuna mah jam genep 17 menit mun ku ayeuna mah jam genep 17 menit waktu duha teh tapi ka mana tapi geus ada kalohor jam 11 gaya keneh jam 11 gaya keneh aya nu abdol nu utamana waktuna saparaha kurang lebih waktu abdol ngalakonan salat sunat duha jam 4 lamun rek ngambil anu abdol anu utama lamun ayeuna kadar ayeuna ngalaksanakeun pasunatan dimulai nyaeta waktu naik na matahari sabulan kurang lebih jam 17 ayeuna tepi ka memeh lohor eta ayeuna mun kadua waktuna dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta ari salatna jalma-jalma anu tukang kembali ka Allah teh hatta tarmadul fisal nyaeta mencek urang mah tapi ka waktu niuhan onta waktu niuhan onta teh nyaeta geus deukeut ka naon geus deukeut ka lohor pada kata istirahat eta teh niuhan ngariuhan lah tapi ka dimulai ayeuna eta dimulai isrok teh duha teh tapi ka memeh lohor kitu akhirna tapi ka ayeuna mun memeh lohor salat duha kaistimewaanna nyaeta dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha tajlibur rizqa wa tunfi al faqra aya salat duha teh matak narik kana rezeki matak babari begitu ayeuna mun rezeki jeung matak nyaeta ngusir tina kokoro leungit rezeki datang kokoro leungit eta ayeuna tah keur santri mah eta teh bisa perlu begitulah perlu bisa atuh da ayeuna mun tama usaha henteu teuy aya pangabutuh loba salat duha tara salat duha tara digawe tara bobotuh loba sabda ayeuna mun teu naon kan kaya teh ayeuna naon leuh meureun ayeuna mun teu sakusaha mah ngan tukang usaha oke bakal engke tinggal batina kesang jeung daki jadi nana duit eueuh gitu kecuali lamun make salat duhaan aya salat duha mah insyaallah boro-boro anu kesangan teu dikaeuna kusang nu ATR bari jeung dakian insyaallah henteu ke kesangan oke babari rezeki teh gitu sabalikna jadi ayeuna mun teu ulah tinggal ayeuna salat ulah tinggal salat di mana ayeuna mun teu salat duha di mana teh kang ge bere ayeuna peluang mah da urang mah nya hiji lamun ngahajakeun ke ibadah teh paling hese nyelang keur riweuh keur sibuk nyelang teh paling hese pan aing geus beurang teh sarapan teh mulai jam sarapan teh mun gawe teh beri teh tah lamun deukeureuh teh jalan teh kagok atuh dah nu dagang keur mujeuh naramnya ayeuna loba meuli lamun keur ayeuna digawe pabrik da jam istirahat atuh karek ayeuna mun teu asup jam sarapan mah hese teh nyatara teh heuh ka ditu kamu salat kayak geus ayeuna mun teu ngaji teu pas nyata dina waktu duha dina waktu isra salat teu rakaat geus jika ayeuna mun teu majongkeun teu bisa nyisihkeun mah kitu ya menang ganjaran kamari teh sarua jeung ganjaran haji sarua jeung ganjaran umroh anu sempurna malah engke teh di akhirat teh bakal aya nu disebutkeun babul duha
Babu duha engke di akhirat di surga bakal aya pintu masuk ngaranna babu duha. Nah, di mana-mana engke terjadi kiamah, geus terjadi poe kiamah engke teh bakal aya anu ngagerona kieu jelema-jelema anu sok salat duha kadieu ieu lawang anjeun mah kadieu asupna hadza babukum fadkhulu bi rahmatillahi. Ieu lawang anjeun mah ieu lawang masuk anjeun mah sabab anjeun mah nyaeta asok salat duha ti dieu lawangna. Oh, sama kelawang eta disebutna babut duha eta teh. Masya Allah. Aya babut duha, aya babut sitian. Kata ya namun teman di surga ya namun teman di surga teh lamun ku urang ayeuna digarap kabehanana teh mangga we bade hoyong ka ditu mangga terbuka hoyong ka dieu mangga. Eta mah nyaeta min ayyiba bin sya'a ya sakoyong we sabab itu ditutup sabab urang aya amal eta ieu ditutup muka we kabehanana muka we aya minta kabehanana malahan aya awewe mah cenah asal salat fardu puasa jeung ngalakonan wajib teh geus teu boga pasunatan oge asal meunang ridho di salaki geus awewe mah teriwa-riwa aya nama awewe teu kudu getol aya namun salat teu kudu getol menang ridho disari geus muka kabeh lawang surga ayyuma mura'atin matat wa jawjuha radin dakhalat al jannata min ayyibabin saat awewe nu mana ketika maot manehanana salakina keur ridho ka manehanana maka eta awewe pasti aya namun teu masuk ka surga. Ti lawan mana bebas awewe mah geus sakitu aya nu awewe jangan aya namun tano karidho. Jadi lain aya namun tama keukeut dipepenteng kana pasunatan awewe mah tinggal we nya eta karidhoan jadi salaki. Oke, ieu teh kan seluruh dina pagawean dina kegiatan dina ibadah teh kudu aya sarakohan teh. Kudu aya naon? Kudu aya sarakohan dina seluruh aya namun tama amal ibadah teh kudu make sarako. Maka cukup eta 2 rakaat salat keur nutupan kebutuhan sarakoh eta. Gitu. Jadi hartina kumaha lamun andai kata urang teu boga keur sarakoh oge boga salat duha katutupan kesan atau ayeuna alumar sadaqa salat duha teu ayeuna mun teh ayeuna tos atos sampai salat duha mari beres aya lain ayeuna mun tadi ayeuna mun ada masalah ayeuna mun termahal geus tah cek dia geus ayeuna salat duha teh umat ulah ketinggalan naon ulah ketinggalan teh kudu make merenung kudu make berpikir kudu make tawakkul kudu make tafakur nyaeta tentang datangna kematian kudu make mengingat karena peristiwa kematian eta teh sunat disunatkeun urang ngalobakeun ingat karena kematian karena kamaotan sabab manfaatna luar biasa faedahna jeung gunana luar biasa hiji supaya urang teu loba teuing kahayang lamunan teu loba teuing kahayang lamunan karena eta qasrul amal. Nu kadua urang supaya teu mak teuing nyaeta kana dunya. Katiluna supaya urang bisa qanaat nyata ngalap cukup kudu saeutik saayahna eta
anu kaopatna urang supaya eta resep ka akhirat jeung nyieun bebekalan ke akhirat ku amal soleh. Eta teh nyaeta cara teh kudu minang ingat kana naon kana maon. Ya kieu aya namun tama kapungkur mah kalasan penaksan aya namun tam pengasahu Yahudi Allah ya rahmat di ayeuna di Al-Qur'an. Keur nganter-nganterkeun eta keur nganter-nganterkeun koper jamaah haji nah. Aya anjeunna meureun aya eta aya naon tabuteun aya kitab kami cenah eta masuk pikiran cenah abdi eta cenah eta teh dek ka Mekah we walah buka deui cenah koper teh sieun teu mahi salila di Mekah di Madinah sieun aya nu tinggalun kitu sieun teu mahi sieun teu cukup sieun aya namun tamah eta tinggalin gitu tinggalin ieu eta teh kami cenah 40 poe teu pira cenah Mekah Madinah teh tapi pikiran ieu hariwangna sieun tapi deuk paeng mah teu cenah deuk paeng mah teu hariwang aduh aing dikubur engke sieun kakurangan anu sieun teu meunang aya namun tama anu sangsimana anu bener we deuk paeng mah saumur-umur moal balik deui ari bakal cuek dari pikiran deuk ka Mekah mah da ngan 40 poe tapi pikiran eta bakal kasieuna waduh eta mah geus aya namun temeta perbekalan deui kaya namun tegas ditutup sabaraha kali aya namun tama buka tutup teh koper teh nya deuk ka Mekah 40 poe Mekah Madinah teh kitu kasieuna kapauna sieun teu cukup sieun aya tinggalun gitu sieun teu mahi 40 poe tah mun dipikiran urang nah ayeuna mah teu sieun kakurangan itu teu sieun kakurangan ieu padahal deuk mah moal balik deui mun deuk mau dibekal tiap kali ka dieu mah biasa aya ka Mekah mah kumaha ayeuna tinggal halo ieu transfer kakurangan ka Mekah mah ku ayeuna ya ayeuna mun teh eta ayeuna malah ayeuna kabehan oge geus nyiapkeun ayeuna bisa aya mah kakurangan duit pan anggar ayeuna budak masa kopernya kartos sakoper nya kartos teh bisi nyaeta kakurangan jamaah anu deuk ayeuna mun tanah botol nya sakoper teh kudu pikiran jadi mun teu make aya mikiran maot kurang getol ngaji tapi pikiran eueuh pikiran kana maot mun kurang getol salat tapi eueuh pikiran maot eta teh jadi dieu amalun bila dzikril mahiyati lasam nyentuh kabehanan oge badan kieu kaburu naon teh kaburu bae kuat ge aya namun teu urang naon teh kuat mah cicing we bisa urang naon teu bisa cicing daek wae ini teh ibadah teh teu daek bakal kitu teh lamun urang ibadah naon wae deuk ngaji talabul ilmi erek salat erek sedekah mun pikiranna eueuh pikiran kana peristiwa kematian bakal sahayuna sagokna sareha yen teh aya dari pikir pan ieu teh aya keur bakal paet teh lamun ieu teu dieusian ieu waktu lamun ieu waktu aya namun tamah teu dipake aing katinggalieun ke bakal aya namun di akhirat bakal aya di akhirat sabab diterangkeun sakabeh waktu sakabeh poe sakabeh penting sakabeh yang engke di akhirat bakal disombrokeun ka jelema ka urang teh bakal disombrokeun anu mana eta waktu-waktu teh adalah laksana gudang laksana ieu namun tama gudang jadi nyaeta 24 gudang sesuai jeung jam sehari semalam engke teh sabrokeun jadi waktu teh jadi naon jadi gudang 24 gudang sesuai nyaeta jeung jam sehari semalam nah
aya namun makan waktu-waktu urang teh aya anu dipake ibadah mangka ke waktu eta nu dipake ibadah teh begitu ditinggali teh budangna teh pinuh ku cahaya caang beneran terang ayeuna beneran eta teh anu waktu eta keur waktu di alam dunya dipake ibadah urang. Tuluy ayeuna jam teh waktu teh aya nu dipake maksiat. Naudzubillah min dzalik. Mangka engke waktu eta jadi budak mongpeng buta. Eta teh adalah gambaran waktu urang anu dipake maksiat. Naudzubillah min dzalik. Aya deui ayeuna mun tama waktu teh dipake ibadah teu dipake maksiat teu eta mah kosong teu poek teu ngan kosong. Begitulah ayeuna mun tengke mangka di mana-mana ieu mah ningali gudang anu kosong lain anu poek. Ketika ayeuna mun teu jelema urang teh ningali aya gudang anu kosong eueuh amal ibadahan eueuh taatan tuluy ayeuna mun tama ditingali kosong. Ari itu ayeuna mun tama anu aya taatan aya ibadahan cang ayeuna mun teu beneran eta nyeri hatena lamun nyeri hate eta nyeri hate di itu nyeri dibikeun weh nyeri hate nah keur dunya maka pae nyeri hate lamun nyeri hate kakosongan gudang karena keur waktu di dunia jam eta waktu eta teh dipake ibadah nyeri hate nah teu adeuh lamun dibikeun nyeri hate na eta keur dunia ieu mah pae lain bantak lamun cek urang mah naon nyeri hate naon aya nu salah teh gitu kelapak geuningan gitu teh aja satayana mun teu kapiuhan bakal ti kuat gitu eta teh geus teu mampu meureunna aya mun teu jiwana mikul aya beban eta teh eta teh karena nyata kekosongan waktu teu dipake ibadah teh kitu ayeuna mun namanya masyaallah eta mah pabisa-bisa eta mah pabisa manggil katur pabisa-bisa kumaha maraneh eta kumaha ayeuna maraneh ngatur nama ayeuna mun taman. Jadi aya jelema teh aya teu cigah ngadutuk tapi waktu-waktuna ieu reket. Nyata loba nama dikir kol dia teh dikir ayeuna mun tama hate teh hewan mah model ayeuna mun teh ulama dah biasa kok bakar apa ke pasir biasa ke parung biasa ka serang ayeuna biasa gitu tapi ingat ayeuna eta nu teh kakosongan teh eta tuluy ayeuna mayunan tamu biasa ngan ieu atuh dah ka pangeran teh apa tuluy ayeuna mun teh cebak-cabak kana peda meuleun ayeuna mun teh mah biasa mayunan tamu biasa ngobrol biasa ngan ieu nu teu kosong. Jadi we ayeuna mun teh nu kitu mah teket waktu teh aya waktu anu kapikeun. Engke teh moal ayeuna mun teh moal menang nyari saperti ieu kasabab kabeh udahna teh nyata caang amal soleh caang ibadah teh. Gitu. Geus kitu beres pan salat duha teh. Geus salat duha ka mana? Geus salat duha ka mana? Engke tergantung bidangna masing-masing. Geus beres salat duha mah. Sing ingat ya ayeuna pan ieu keur ngabagi waktu tetep hees atuh namun teu ada ngabagi waktu dibagi waktu. Nah ayeuna mun teu hees tah ieu teh caritana mah geus salat duha ka mana gitu. Nah sae nah ayeuna mun teh manaha ka pasar, nah aya ka kantor, nah ka pabrik atau ngaji deui atau wiridan atau kumaha tergantung profesi masing-masing bidang masing-masing. Jawabanana summastabil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyati
wa qaranil abdola Sumastagil mangka kari-kari mangka kari-kari katungkul siro mangka kari-kari kasibukeun anjeun bil ilmi ku ilmu au bi ibadatin atau ku ibadah au bil ma'isati atau ku neangan kahirupan waktaron jeung kudu milih anjeun ilu amrin makyun ala mala sukun qadarin dan jematan leadi nunit tauhid asamilah ihtaronna jadi wahtaronna fadalah wahtaronna fadalah wahtaronna jeung kudu milih sanyana anjeun al afdola kanu leuwih utama atawa kanu leuwih unggul. Nah, ieu nyata ngajadwal waktu-waktu urang teh. Geus beres salat duha. Jadi dimulaina nyaeta kegiatan-kegiatan siang teh, kegiatan-kegiatan berang dimulaina tina sageus salat duha. Sebenarnya mah rata-rata masuk kerja rata-rata jam masuk kerja sabar jam sabar aja. Baheula jam 8 ayeuna jam berapa? Masih kan dan sebenarnya mah ayeuna mun tidak bisa. Lamun ayeuna mun nama salat duha salat isra teh bisa gitu. Sebenarnya ateuna da atuh da ayeuna macet di jalanan ilit tuh ayeuna mun nama di dieu tas ayeuna mun salat isra atau amat mah nyaeta salat isra dihijikeun jeung duha heula. Ayo udah tapi abdi mah damelna gitu atau macet ayeuna di jalanna jeung sabangsa-sabangsana. Jadi begitu ayeuna mun tamat tepi ka itu teh geus pas jam ayeuna masuk kerja teh ti dieu beresan heula salat duhana ti dieu beresan heula nyaeta salat isrofna anu makna salat isrofna salat duhana salat duhan awal teh nu pas waktu isrof teh geus sok ka kitu mah ayeuna mun teu bebas mun tukang gawe. Jadi wasumas tagil teh geus beres salat isra, geus beres maca Quran, geus beres salat duha. Jadi sibukkeun deui anjeun. Kegiatan anjeun siapkeun deui nyata ku kegiatan-kegiatan anu manfaat. Baik ayeuna mun tama dina segi agama, rek ka mana, rek bil ilmi, rek ngaji, rek ngawuru, rek lamun tukang ngarah ulama-ulama tukang ngarah rek ngarang deui rek nyieun kitab deui rek mutolaah deui. Nah ieu teh mah keur tukang ilmu eta geus beres ayeuna salat teh ngaji tadi itu ngaji ka dieu mun ajengan ngawuruk ayeuna mun teh ngawuruk teu geus ayeuna mun tamak kitu tuluy ayeuna mun tamata keur jelema anu ieu mah ahli ibadah keur anu ibadah mah kan aya pada bulan wirid salat zikir wirid salat zikir shalawat kitu nah eta kadinya deui rek ayeuna dekul salat itu dek maca itu rek maca ieu rek maca Quran rek maca tasbih rek maca shalawat. Urang mapan ahli ilmu lain ahli mah beda ahli leleb jeung ayeuna jelema tukang dahar beda ahli leleb mah model ayeuna cenah wa 1000 kali ayeuna mun teh geus dahar karang-karang tawaran mah celebek deui teh ahli. Jadi sawarna cenah wah baheula ahli leleb teh kieu lamun ayeuna nawaran dahar opat ieu mah tara tos wareg karana ahli teh ayeuna mun teh geus dahar
tuang mangga tekul deui aya tawaran tawak mangga tekul eta aya namun tamahas juga dewa baheula sabar aya nama teu kitu mun ahli ngaji pan aya urang atos tadi abdi mangaosna ge jabana nu enjing-enjing hese di bawah ngaji ieu teh da atos kitu aya nama ahli nya osok kayak mah kitu lain aya namun teu lain aya ahli siap lah geus beres ngaji deui siap. Nah, eta mah nyata model ajengan, model ayeuna santri. Pan santri mah ayeuna geus salat duha teh salat duha, naos ka ditu. Geus dirinya teh turun karek ngarehap, terong deui, naos di ditu. Ah, ahli. Karek kaluar ti ditu, geus ayeuna jadwal deui. Teu ka jam 11. Nah, eta mah da ahli gitu. Ahli teh ahli ilmu. Aya urang mah osok we lain ayeuna mun sok geus ngaji ti dieu. Ngaos di cari itu, wah, ayo boro-boro RS, siapa dia namun tarif, sekali oke gitu, dalain ahli, nu ahli mah, gus ngaji siapa, gus ayo ngaji, mesin ayo oke, kasih ahli mah, tahu orang mah ahli ilmu lain, ahli ibadah, ya jauh pada ayo namun tamat diberi dikir saja oke, ngelau tamadanya. Diberi saja oke gitu, dalin ahli teh, dalin kabukir teh, urang begitu. Kamu lamun aya dikir nambah saperti jepun mah. Kamu lamun aya diberi wiridan ayat tulis 1000. Maca kul ge 1000 ayeuna ngaleh-leh asugan teh lila 1000 ayeuna mun tamakul teh satengah jam geulinya ayeuna kul ayeuna 1000 asugan teh 3 jam keur can mah. Urang mah da kamu gila manten itu dah. Lain ayeuna mun teu dicoba urang mah di mana-mana amal teh ibadah teh kaburu dilamun wah 1000 mata ayeuna teh latara kamalkeun oge dina amalan asyura pas kul al-ikhlas al-fat baca kumaneh dina poe asyura eta di antara amalan anu 12 poe teh maca kul sugah teh 3 jam gitu tah kul 1000 teh ayeuna teh naon satengah jam ge anggeus geuningan ayeuna 1000 mah. Tapi orang teh buat setengah jam ke no, mampun ya, sampai diajak lamun wiridan mah hiji mata wiridan hikmah nah ditargetku itu nanti gitu, ditargetku itu nanti gitu. Dan sadar-sadar mah ikan gatal mah target itu, dia mah keur kadul, kudu make target. Lamun orang aya namun naman target aya 1000 pasti kieu teh, duh aing lamun lemot ieu. Mal beres, mal tapi kena target. Aing lamun ngajajan kieu, mal tapi kena target. Takut di target eta, ngejar target. Senar mah aing eueuh target, bae asal menang mah we. Tukna dan samenang mah kembali. Moal mal ayeuna moal aya semangat, aya teh target itu hikmahna sok aya bilangan dina wirid. Tinggal kan ieu mah ieu namun tema ari atako pan 100.000 teh targetna. Engke lamun ngajajan mah tapi kana target gitu. Hikmahna di target. Tah keur nu ahli ibadah mah beres salat duha teh takul deui, wirid deui, salat deui, Quran deui, salawat deui. Tinggal urang mah kebae henteu aya geus salat duha geuning ka ditu ngaji ka dieu ngawuruh ka ditu ngawuruh ka dieu keur bae saleuy ayeuna salat itu dah saged teuing ayeuna wirid itu salat anu ayeuna mun teu mah ngaji barora ayeuna mun eta aubil mahisab digawe tuh ini tadi nanya henteu ayeuna doraka henteu teu dilarang aubil mahisab ka itu irit ka pasar. Sampai itu irit ke proyek, irit ayeuna ka pabrik. Nu pentingnya eta aya manfaatna. Manfaat naon? Apa manfaat ngurus kehidupan. Apa ayeuna hirup teh kudu dahar. Apa hirup teh eta kudu nginum. Apa hirup teh kudu naon? Kudu ayeuna mun teu make keur nu beungi keneh dahar. Keur nu hayang keneh make, keur nu beuki keneh duit, terus terus aja dong, itu usaha.
Ari ieu cenah ayeuna mun teu meureunang ayeuna tukang ilmu tukang tepat waktu eta bage ngaji teu mikiran kitu. Ieu naon? Teu mikiran kitu tah. Di mana-mana geus teu dipikiran dunya mah datang orang beja ge pikiran. Aya di pikiran mah kudu diudah kitu. Tanya model ayeuna aranjeun ulah tertutup di kajenna. Kudu ayeuna kudu dijemput ayeuna mutah yang rezeki teh dan naon da hayang da beuki da resep ai kana resep mah lain dianterkeun ka ditu pan tadi oge ayeuna mun teu geus di takem ayeuna kudu asal doa ge Allahumma kana rezeki bisa mai paham ya Gusti ulah kadang-kadang abdi kedah ka langit utumnya jadi abdi turunkeun we wa in kana fil bahri upami rezeki abdi ayeuna mun tama di laut di cai ulah abdi kadang-kadang kudukan Gusti itu we kali upami ayeuna mun tama jadi rezeki abdi teh ina sirseut Gusti aku Gusti we gampangkeun upami ayeuna mun teh jadi rezeki abdi teh samenil aku Gusti we seluruh upami ayeuna mun teh jadi rezeki abdi teh umpamina aya teu pararunya sumpah kumaha harap halim Gusti ku Gusti wa ayeuna pasien anu halalna di mana-mana ayeuna mun teh mentosur cara barokahna Gusti sing jadi ibadah kabehanana men tadi datangkeun aturan matak naon balik ayeuna mun mati lauk kan ini tanya ayeuna teh malak lauk teh ayeuna teh irit ka lauk teh irit ka barong lauk nama geus aya kitu teh ayeuna mun malah ayeuna mun teh mah boro-boro ayeuna pangkat ulama ulama pangkat wali ngarateg tiga nama lamun jeung lauk tah memeh teh di kalimah teh geus aya teh lamun ayeuna mun keur bejakeun mah sing balana rek ka pangeranna sing balana ayeuna ka pangeranna geus aya geus buah aya wali mah kitu geus aya wali mah ieu mah ayeuna mun temen urang ngalamun sing bener ibadah sing bener salat sing bener wiridan sing bener ayeuna ngadoa nu kareteg eta teh naon gitu ayeuna mun teh geus nyampak aya tiga namanya ayeuna mun teh naon oh nya bala-bala heuh mana we aya teh mah kitu di mana we ya namun teu nyaho teu perkirakeun ayeuna si itu si teh pokona aya begitu pokona aya nah ari keur ahli ibadah ke ahli ilmu mah jadi lain model urang ayeuna ka mana usaha ka mana ngalakuin tuluy ayeuna kana naon ayeuna mun teu kasar tah mun aranjeun mah wayah we di dinya we heula di dinya ayeuna heula dirinya ulah wa kayeuna mun teu naon ulah wa ngor kursi ahli kepada naon salat duha ya ayeuna teh kitu geus kitu ayeuna da kul deui we jatuh we ayeuna mun teh ayeuna mun teh salat kitu we ayeuna mati eta teh ayeuna wiridan wah itu ayeuna urang kampung ya kieu can mah kene kaos ayeuna mun teh mah aya duit dari masjid teh kaos aya beas ayeuna di pos salat teh sarekan gua majikan kudu geus ayeuna siap berarti kamari nasadiaan beasna sadiaan ayeuna mun teh ayeuna mun teh urang teh nya aya teu boga ayeuna beas teu boga ayeuna geus mantong geus ayeuna mun teh lajeng ari keluar heula kitu ngajadwal waktu teh nu alus teh kitu nyieun jadwal urang teh waqtaron nang abdullah pilih clear acak corak ambil yang terbaik ambil ayeuna yang terbaik ambil mun ayeuna terbaik ayeuna keur urang geus teh pokona mah ayeuna geus beres salat sabada ngaralah duit geus sakitu da moal ayeuna mun teh di kitu kieu oge kita ayeuna tak urang atuh ayeuna mun teh teu katara kurang-kurang beuki kana Quran resep kana Quran di bawah ngaji boro-boro ayeuna mun teh aya cupat ayeuna ge mah geus beres salat duha ka pabrik erek ayeuna ka pasar erek ka kantor erek ayeuna mun tama ka tempat kuliah ayeuna kitu kieu tah eta teh nyaeta ngatur waktu teh saperti kitu jadi teu dipakem tuluy geus kudu ibadah deui kudu salat deui kudu loba wiridan deui kudu ngaji deui kudu kumaha bidangna masing-masing
ngalawin teh bagian kurang mah gitu nya bagian kurang aubil mahi sakti wah karena akal aikeur ajengan mah nu ahli ilmu geus beres eta teh ngawuru ka ditu ngawuru ka dieu ngawuru ka ditu ke tukang ngaji ka ajengan kitu ngaji ka dieu sok aya naon teman kumaha lamun ayeuna mun teh urang dek ngambil salah satuna di mana-mana ayeuna mun teh geus beres salat duha teh Fali alimin fadlun ala